aya anu Allahumma gfirli naon doa eta teh doa ibu rama teh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro pasea gara-gara sogiro jeung sigoro nya teu kenging eta teh nya kumaha atuh nu leres dua nana oge leres kangge pengamalan mah lamun kangge debat santri jeung santri ajengan jeung ajengan ieu mah ngabahas keilmuan mangga eta mah nya ari jang pengamal mah jang naon urang mah da tugasna ge ngamalkeun mangga bade nu mana-mana oge bade sogiro mangga bade sigoro mangga lamun jang ahli ilmu kakara teu meunang sogiro sabab sogiro mah soranganeun kudu sigoro jang lobaaneun cek nu hiji deui teh dina Qur'an ge sogiro lamun sigoro ngarobah Qur'an kan pasea tada teu apal ilmuna teh ya atawa sabak dapat diha Robbi firli wali walidayya amin cek nu saurang ulah Robbi firli tapi Robbi firlana wali walidayna amin kudu kitu pasea deui antara Robbi firli jeung Robbi firlana cenah eta Robbi firlana kunaon tina tulisanana ge Robbi firli ceuk nu saurang deui kapan jadi imam di aminan kuloba jamaah kudulana geuning eta ari diuk antara dua sujud tarasing Robbi firlana warhamna wajburna geuning eta mah Robbi firli eta mah beda deui cenah tuluy pasea tah jang pengamal mah urang mah tinggal lakukeun rek nu mana wae oge sae bade Robbi firli bade Robbi firlana oge mangga ngan lamun tos naik karana adu ilmu cek kasarna mah kakara eta mah mangga da eta mah keur nguji naon keur nguji pengetahuan anu mana ieu nu leuwih tepat atawa dina masalah ngumah leungeun cek saurang ngumah leungeun teh kudu tina jari heula cek saurang kudu tina siku heula pasea antara siku jeung ramo nya urang mah di tengah heula tuluy kumaha lamun keur mandi keur teuleum eta kudu kumaha tah jang urang mah bade nu mana-mana wae oge mangga da urang mah pelaku nya pelaku teh naon prakteknya pemprakteknya tekenging teuing naon tekenging teuing mempermasalahkeun kitu kieu na kitu kieu teh lamun aya perbedaan asalkeun teu kaluar tina kakuduan mangga atawa dina wudu ceuk saurang kudu ngusapunduk sunat ceuk saurang ulah ngusapunduk punduk mah lain anggota wudu teu kudu bisi urang ningali nu sok ngusapunduk keun da meureun panang ngusapunduk ge bogaeun guru anu tarang ngusapunduk keun eta oge bogaeun guru anu ulah mah komo keur istri anu abdas ieu godegna ditikelkeun kana tukangeun cepil talamun eta mah kakarape geurehan sabab henteu sah nya kunaon teu sah sabab beungeut teh kasarnya sabab beungeut batas beungeut teh ti mimiti jadina buuk anu biasa kagigirna nepi kana pentil cepil pentil ceuli ceuli ge teh kasarnya pentil ceuli berarti anu kagaris hanapeun pentil ceuli ieu kaasup beungeut keneh bijil bulu ti dieu lamun istri masuk panjang godegna teh naon namina teh galer ieu teh tah ieu anu ngamai ka hanap anu jadi ti jeroeun beungeut ti jeroeun garis lamun di garis teh mah eta teh kudu kakumbah nalika keur wudu teu kenging kalah dipuraetkeun ka tukang kajaba lamun dipuraetkeun ge dikumbah puraetkeun tuluy ngumah ieu hese mending kamanakeun eung kapayunkeun lamun keur abdas sabab eta teh masih keneh beungeut masih keneh wajah osok dipuraetkeun ka tukang
Lamun osok ti ayeuna kapayun teu kenging dipuraetkeun anu mana mah anu jadi tina anggota beungeut keneh. Lamun digaris tina jadina buuk kana pentil cerita berarti sakieu tah anu ti dieu jadi kahandap eta mah kudu dikumbah, kudu kakumbah mangga nya kudu kakumbah teu kenging dipuraetkeun tah lamun eta kakara pegeurehan. Kumaha lamun ieu buuk anu dina jero beungeut teh katingali keur salat sah teu salatna? Nya sah atuh kan ieu buuk teh termasuk beungeut. Lamun buuk anu di luhur nemeh henteu sah ari ieu mah masuk keneh naon? Beungeut. Pan tadi ge kudu kakumbah atuh nalika katingali oge da beungeut kitu ngan bentukna buuk atawa bijil daging ti dieu jiga pikolo nya. Terang pikolo teh aduh hese bijil daging atawa ti mana we bijil daging tetap sanajan dagingna panjang kedah kakumbah sabab jadina dina angga hota beungeut. Eta mah nembe mangga geurehan sabab lamun masih keneh ditikelkeun wuduna henteu sah. Kumaha cenah urang mah mangkaning osok kitu istighfar we mudah-mudahan Allah ngahampura da urang mah henteu apal ari sugan teh beungeut teh ieu we kulit wungkul. Pernah ge ngupi ti luhur samet jadina buuk digigir samet pentil ceuli ti handap samet tungtung gadok. Ari sugan teh kulitna wungkul. Ternyata asalkeun lamun teh mah digariskeun ti dieu ti mana ti mimiti jadina buuk nepi kana ceuli tuluy nu jeraweunana sanajan bentukna bulu eta teh wajib kakumbah. Komo ari nu keur abdas pentil ceulina garing mah dihareup we digesek-gesekna teh. Ari ieu na henteu naon? Henteu baseuh nya. Omean dina abdas ta lumayannya teu kenging digesek-gesek payuna wungkul. Atawa nalika salatna ngangemukeunna kan ari beungeut teh dugi katungtung gado. Berarti ieu gado kedah katutupan minimal di dieu sakieu urenya tah kedah katutupan. Teu kenging di mana? Teu kenging di handap tah pamijiga kerudung kieu ieu kan gadona henteu katutupan otomatis oratna katingali atuh salatna henteu sah. Kumaha cenah lamun mukeunana teh nutupan gado kieu jiga sah tah ye kitu tah ieu kieu mangga-mangga wae nya mangga-mangga wae ngan kulantaran di urang mah jarang katingalina jadi sok nah kitu padahal mah teu naon daripada muka hanapeun gado mending keneh luhureun gado ngan urang mah paling seuri nya padahal mah henteu salah eta teh ngan kulantaran teu biasa ningalina. Nah kitu padahal mah asalkeun gadona katutupan bade kieu mukeunna teh dempe ka dieu berarti nya bade kieu mangga ari tengah halangan mah nu penting gado katutupannya. Naon ieu teh tiga do kahandap meureun naon ngaranna teh ieu teh ieu wajib katutupan lamun nuju netepan. Komokan urang mah naonnya sering ka sawah masuk make samping ditalikeun ana teh di dieu pan tah eta mah komo nya usahakeun ieu katutupan sabab beungeut teh wajah teh nepi kana tungtung gado tos. Jadi masalah anu teu terang taroskeun anu geus terang mah ulah teuing ditaroskeun tinggal ngamalkeun.